Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun panggung sandiwara, yuk urang simak bareng-bareng. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian, tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah panjang kieu mau masalah iya itu bukan untuk boga riuh anu ngaromong ieu haji ditutup ieu haji ditutup kan nu teu daftar ieu milu riweuh ya masyaallah kajeun antepkeun panggung sandiwara ieu teh keur sandiwara hayu kumaha jeung kumaha tuh ya masyaallah kan. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran tak poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna daun gitu ngaranna dipegung ditahan kembali kana fitrah menanglah urang izin pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu Akbar na indah puasa ka Allah, tarawih ka Allah, segala ka Allah. Pas poean lebaran teh ya fitrah urang teh bener-bener suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang ceri urang teh. Begitu takbir teh yang ceri coba geus bersih-bersihna. Tanya siapa kunaon cerita dia? Teu kabelina naon euy. Sial juga teh bersih lain. Aing ngonam pemajikan marah bae datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can ka oh paingan sia baceri aing baceri kitu kuat aing mah takbir teh keneu teh mah takbir tolol ieu jelema takan teh kajahoan oh teu nu kitu mah di Lampung teh mah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar indah kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok. Ayo siap polisi besi aya ye lain hampuraan dek ngagolok tuh masalah sih ieu macam-macam tarawih di lockdown Jumat di lockdown kumaha cenah ke masalah dek kumaha na lockdown sorang cik kakara kuari bae cenah jelema di lockdown mah di tahun mana kene geus ka lockdown teh lah. Nah, itu mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang, kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma kias eta ulah robah geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab husnul bae geus selesai los jang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres. Masya Allah di akhir zaman bari orangnya seti akidah hiji bet mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantas salat minimal 3 baca teu kaburu cenah ke bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari naik la ilaha illallah sia hebat kata jong aing la ilaha illallah geus eta main geus moal cang saya deui ulah mang mangling nyala
jeung urang teh eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Yes, macam-macam kuarikan loba kepercayaan di luar Islam. Atuh biasa bae emang kos kitu ti baheula ge. Mangga bae teh. Di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal, di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun. Atuh terus bae kabelah dieuna ge. Likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin. Atuh karua di zaman urang ge. Likulli anu hese mana anta Gusti anu-anu na nya eta lah sebeten tre caat plek aya naon teh geus ka Allah aya ajakan-ajakan ka Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ka Allah lah ya boleh lah ka Allah mah beki letik bae budak ka Allah nih barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal izin kembali karena fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang. Nah sageus saurang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaja teh itu nu puasana teu ikhlas teh puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemenangkeun ge ku polisi taraweh marah kan urang. Wah, siang larang-larang taraweh siang aing. Enggak bisa berkat puasa. Je ku puasa teh kosti. Masyaallah karim, makna puasa lain lalaga. Ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur. Nu mantak sahur isuk da puasa deui. Terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah. Tah sanajan puasana kos urang, kieu setengah puasa lah urang mah. Tapi kan daya kuat ibadah orang beda orang yang gegeraan ke masjid taraweh yang gegeraan sholat maghrib yang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggup geus tapi dorongan puasa marah teh puasa teh manana teguh teger masyaallah karim mantap cek ahli tasawuf mah cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh caian ketika cai laut naik maka dinya bocor dikelekep parahu dikelekep atawa anu sok pake ngeusian cai teh nu detik ulah ngomong sih teh nyaho mah tuh noleh tiga nada noleh tiga nutina tanah teh ini cek aja kalau ngomong sih mah tuh kayaknya kolot ongko bodoh ongko kendi eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang kesian jerona ku cai itu kan kelem kalau kurang geus disian wudu ku arieu segala kupat barang ngaji atuh cak batur di udah ditolak ku baturna gitu sia mah tikalekep beureun Ige sakit deureut pasti keneh datang keneh ka di anu nangkarak pan ieu ngaji. Emang aing teu nyaho. Teu nyaho jaas aja kadeuleuan. Nangkarak. Tak kuari mah hudang tah, sial jeung kadeuleuan aing.
Gusti Allah laguna iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek, kendi ngambang lantaran kosong, maka dicobalah di kolbu urang. Lain urusan beten kama jasad, urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah. Hiji bae Allah agar apung-apungan ibadah ge moal kudu kaganggu. Kita micin anu tadi teh makan kolbu urang eueuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat, bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hati urangna eueuna ngan Allah da atuh geunah henteu culak-cileuk zikir ge henteu ya pan mengariung culak-cileuk dah jauh leutik ulah loba-loba zikir komo aja dibere jauh apu mah inget ka manu tak cangkurileun lain zikir jana nganggap tuan rumah kayaknya nganggap cangkurileun meureun goblok teu beres tarolos lah ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin isya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga dek marah ge urang henteu akibat puasa. Nek nanaon ge urang bertindak lah kumaha tes lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh kuari minal aidina wal faizin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api dan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji ashhurul hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Ini tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah panjenengan kieu mau masalah iya itu bukan untuk boga ribu anu ngaromong ieu haji ditutup ieu haji ditutup ge nu teu daftar ieu milu riweuh jan masyaallah kajeun antepkeun panggung sandiwara ieu teh keur sandiwara hayu kumaha jeung kumaha tuh ya masyaallah kan. Nah, Syawal hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah duaan diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasrik kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dinaheun pas waktuna pas dibaca kun ikhlas ngurucuk urang cai mata. Gede dosa orang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar jak tataga kokoprak goblok ya sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh ye babacaanna bagus atuh bagus ge lain parantina sia tah mah ke lebaran deui encan ahli kubur hararudang pacar lebaran deui
aya parantina babacaan ya orang urang lamun diciduhan awewe aya Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytu li na diteken ke eta paranti anu diciduhan ku awewe urang teu puguh teu karu maca eta kuari Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasy-syamsa melet siapa sembarangan ke pamajikan aing benang kusian aya waktu ulah Masya Allah karim segala rupa aya tempat aya waktu aya tempat aya kumaha kawasa Allah Gusti Allah nu agung nah iya mencit hewan kurban waktu engke di bulan haji setelah lebaran iya kurang bahas supaya orang kuari hati-hati hayang amat kurang jadi timbul hayang kurban teh geus dibahas kurang pasti engke urang hayang sebab si Kangjeng Nabi teh azimu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu dhahayakum fa inna 'ala sirati matayakum terserah loba keterangan azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum nu gelede korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru ge teu betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang cenah kieu sok nyinggung pamajikan gua lain suntik usia aduh kasinggung we siapa heran atuh lain disuntik nyandung ke naon tah ngagedean ieu penyakit ya nu lintuh lantaran korban eta merupakan kendaraan fa innaha 'ala sirati matayakum ya Allah ya Rabb urang hudang ti kubur buat suabeh hararaya bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban urang nu gede teh ya Allah ya Rabb geus kieu bae nya di dieuna aya merekan di dieuna geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha cak penditan iya meureunan ieu neuk mapangkeun aing deuh tarang ngaran saha bego ye main tumpakan-tumpakan mah aya merekan di dieuna atuh aya SK Masya Allah teh bisa teu boga korban moal bisa naekan bahagia amat senang amat urang dipapag berangkat tah geus asal dipapag berarti kan mulia moal hese datang ka ditu berangkat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim cak Kangjeng Nabi fa innaha 'ala sirati matayakum korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah ya Rabb nikmat amat Gusti ye atuh nikmat duh hayang amat hayang meuli kek kieu lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus di bulan haji kuari nyengcelenganna sabaraha poe sabaraha duit ti kuari hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran jadi sabaraha poe sapoena sabaraha duit nyengcelengan cenah kudu 100.000 ya leutik tapi pabrikna lockdown pabrik dai BS aduh keluar cek kita tuh bisa nyengcelengan ulah leutik Allah maha kaya ulah ngaharapkeun di pabrik sia di PHK tapi niat kuat tetap aing korban bae di mana Allah maha kaya geus pasrahkeun ka Gusti Allah sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese wair begitu tanggal hiji haji encan aya 2 haji encan aya 3 haji encan 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawar
Iya berarti jalan ti Allah ya. Iya ya, tah digomrangan duit tah saya 20 juta tah sapintu ku aing. Beureung iya ya, sakeun maha kawasa Allah. Ya. Korban bisa kontrakan eueuh hiji. Lamun pikiran anak kana dunia doang, pikiran anak kana dunia, iya moal dijual kajian gugumage. Tapi pemikiran inget tengker ngaji kemari, masya Allah. Orang korban teh kendaraan di jembatan Siratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji. Maha kawasa Allah. Mulai tadi jero majlis boleh oke. Barang datang maka imah. Apa majikan? Tadi ngaji, mana ngaji? Kita ngajual kontrakan yang milik korban. Enak aja. Kiai oplo sama kos gitu. Ribut, tas ngaji ribut. Aduh. Terserah apa hendak dibere ku Allah jalan ka sorga apa henteu tergantung dirina jeung pamajikan. Ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaan, hiji rada caang, hiji mah encan. Ribut antara nu caang jeung caang. Kek kumaha ceuk ieu ngalunakeun pamajikan dia. Aduh. Aing mah sayang jasa ceuk ieu ngajual kontrakan. Emang lain nu aing nu nyana. Ya. Painga. Atuh lamun nu salaki lah pamajikan ge ngaminan. Neng, urang kan boga 20 kontrakan. Dan hiji mah dijual ku ka Kajang naon Kak? Atuh jang korban. Aja tuh anu kakak tuh mangga bae, paling kula milu. Henteng kan. Begitu neng, itu kontrakan 20 dijual hiji jang naon Kak? Yang milik korban. Neng kontrakan sah. Misalnya paingan berat orang lain nyana. Guys, ieu mah keur carita Allah merena ulah nyong ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturanana urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nah, ulah makar. Sudah pas sesuai jeung aturan. Nah, iyalah pembahasan kurban. Hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib. Ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkadah. Eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba, sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah, tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun, wajib Kangjeng Nabi. Masyaallah. Loba anu khususiat ka Kangjeng Nabi. Kurban urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Duha urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Tahajud urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Apalaya khususiat ka Kangjeng Nabi. Mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kangjeng Nabi. Lantaran di deuleu wadah-wadahna kuat apa henteu panteu. Ieu kuari lamun kukula dibere kita baraca sholawat sapeuting ulah loba-loba 1000. Kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu paeh. Teu kuat. Teu kuateun wadahna. Aya nu kurang, tergantung mah wadah-wadahan, mantep di deuleu. Ieu mah kekuatanna sakitu bae. Ieu mah kekuatan ulah sok ulah osok hajupan seeutik abad ulah kitu. Geus di deuleu, ieu wadahna ieu. Wadahna. Cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung maletik-maletik bae. Oyag-oyagan paranti urang meuli es teh. Gosek. Baheula keur zaman urang mah make naon kadang-kadang kalapatnya gitu jadi dicantingan ternyata ngaran canting picung letik eta mah kosek tuh keur letik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeun tukang es bae kenyot-kenyot mah kurang atuh korupsi mah di mana bae atuh nya panas nya saeutik panggareanana ulah waka ka mana urang. Dinya beuk so. Engke ge tukang es gegeraan indeu.
ngirit si eta cek cenah minta deui keur leutik bakos kitu. Zaman baheula atau zaman baheula orang meuli es. Pan baheula urang lamun meuli es sirup teh cairna ge meunang di sumur. Ku asli-aslian cair sumur mantep. Ya, nah di naon karang-karana di siropan terus di tapean setik aju cingcau setik. Da kan tilok waka di kosre-kosre. Cai duluhurna bae heulana. Tiga setengah karek di kosre setik. Ke menta deui. Menta sirupna, menta caina. Baheula kurang kos kitunya. Tukang es marah. Siap dino. Menta caina deui, menta sirupna deui. Gitu mang, jamu mang eta nimba doang ieu. Teu meuli teunan baheula mah caina ge lain cara aku ari. Sumur doang, nimba doang. Tah baheula mah kos karar itu tah masyaallah tapi jadikan nikmat. Indah anu aya tilok aya kumaha ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita Kanjeng Nabi khususiat loba. Mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha. Moal kuat. Wari bae ulah ka Kanjeng Nabi da ka para sahabat moal kuat urang nu khususiat para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu. Para wali mah ngomongna ge lamun dikertegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad Gusti. Eta kan lain omongan leutik-leutik jelema. Lamun hate aing boga iradat bumerentes kasalian Allah, aing sorangan hukuman bahwa aing teh murtad. Pan eta ambo urang teh aing mah pan per detik ge atuh per detik ge jawab Gusti ya. Berbeda jauh. Karena urusan duniawian hiji Allah haju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranna ka Allah dagang tani eta cedak kumaha eta nu kudu diaji ku urang mentek diaji ge neangan cacang supaya dagang mah tetep korisu mah tetep tapi ka neraka mah tetep supaya kitu tah teh ieu kurang cacang mah nah geus buka cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere cacang ku Gusti Allah hingga orang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Babar ieu atuh Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacang ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman surga. Maha kawasa Allah. Je Gunung Tursina dijadikan wali ku Gusti Allah. Kageteun kabeh sahabat ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali ya gunung mah jumud. Gunung jumud batu jumud dihareupeun mata urang dihareupeun Allah majahiru zikir. Maha kawasa Allah cek Kanjeng Nabi. Anjing ashabul karfah diangkat jadi wali. Ambo cak sahabat masa anjing anu sakit izin da mugolagah kok jadi wali. Maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu ijidna ai ku Allah dijadikeun wali mah engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah kok bisa ke surga teh qalbu zikir ka Gusti Allah anjing bae zikir ai urang ai maksudna lah eleh ku anjing ya Allah jang ukuran-ukuran kacaangan ya Allah ya Rabb. Maha kawasa Allah laul anjing ashabul kafin ke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singade usap dada urang kajeun urusan urang mah urusan arah urang bae la ilaha illallah hukumna besi aya nu nanya Pak tadi ngaji ka Cilaut ngaji naon korban aju hukumna kumaha buka HP-na aing teu bisa nerangkeun panjang sarua teh di HP ge buka ku sia barang dibuka aja eueun batuan meureun tadi nya hukumna sunnah muakkadah jang urang jang Kangjeng Nabi mau wajib masyaallah
hiji amal ma'amila ibnu adam yauma nahrim min amalillah bailallahi ta'ala min iraqati dam teu aya hiji pagawean teu migawe anak adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus we masalah ya geus ieu tahun kamari mah hayu boga mah terus we ulah abong-abong geus we ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah nu aya di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah subhanahu wa ta'ala lantaran halatati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha korban datang jaga di poe kiamat ranggae artina berikut jeung naon kana nu ka di dieu kan tanduk-tandukna ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyakrak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana taneuh kadilina mah kurang celek kana taneuh padahal mah lapor ka Gusti Allah masya Allah karim tayyibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hati urang hiji Allah masya Allah hukumna kurban teh sunnah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunnah la tajibu illa bil tizam teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kewajiban urang kayani dinadarkeun lamun dinadarkeun jadi lain sunnah bari mah wajib masyaallah ye aing nazar ye boga sapi ye nazar jang kurban status hukum kuari berubah nu tata dina sunnah jadi wajib ganjaranana jadi ganjaran wajib oh ya Allah ya Rabb urang nungtun embe tanya ku babaturan urang nah dembe menon embe kurban dia sakitu teh teh geus dianggap ngawajibkeun ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan tapi ku sakitu teh geus kulantaran status kuari geus jadi wajib di mana-mana encan datang ka waktuna pae wajib digantian eta doang permasalahan ya ai sudah makan teh ya embe gede abad jangan tuh mangke bae lah yang di paraban bae gitu kan encan lamun geus dikieu-kieu mah mau beri amat tujang korban yang embe cekang cek kiai aja paling mah toyaku gitu dia teh kendaraan coba Gusti tumpakan kuateun teu hayu tumpakan lain di dunia keikhlasan atuh ke urang di akhirat naik embe emang nanaona naik embe atuh payakeun embe lain diganti ku Gusti Allah engke di akhirat jadi buro urang cek jelema nareulekeun kabeh ji itu mau haji sia mau haji wah kan jangan ngadadahan wah mereka korban teh ya Allah ya Rabbi sing arapu dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapag di akhirat anu ku urang dilaksanakeun di panggung sandiwara ieu hukumna sunnah muakkadah bagi urang teu wajib lah kecuali lamun dinadarkeun kasunahan-kasunahanana wa yusannu wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun kasadayana sakitu tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.